jelema anu osok mancing ieu poho otakna sok bae gerage jelema mancing sakali mancing 2 kali 3 kali kabelah ditu mah kieu rek meunang deukeun teu kieu bae naon nu dipikiran goblok teh jelema teh kieu bae pamajikanna geus nelpon deui men ke sakedeung deui pertama mah menang kadua kan teu meunang meuli nyana di jalan bae pajar meunang pamajikan besi marah bae meuli mancing ongko meuli ongko henteu error sih naon kabelah dia nama tuh kieu banyak ti jam 7 jam zohor asar datang ka peuting teu balik maman soda gopala jelema anu osok mancing pohoan otakna sok we geurang mancing tah ieu boho sagala rupa boho pamajikan ge datang kadinya padahal pamajikanna geulis ngarasa ribet jadi mulyaan keneh manuk lele lauk lele bantan pamajikan deh pamajikan mah datang kadinya balik deui sia kali kok tapi mau menang lauk lele bang punyana di kieu-kieu mantep diusapan tah lauk lele pamajikan nanti kajauhan neuleukeun beuh ai ka lele ku pohara jasa ngusapan ai ka aing tiluk diusapan cenah teh tah eta jelema poho asal mancing bae geus sabaraha urang pamajikan nu hayang ditinggalkeun ku gara-gara salakina mancing eta kupacakan kita bis jelema anu sok ngaburon tapi anu nempel di dirina ieu hese dikendalikeun ai panah makan cat kaluar ti diri ari anjing mah tah kaluar ti dirina tapi lamun nempel ka dirina urayanana tah eta teh angel kangeusan mancing eta ti isuk datang ka magrib mun pake maca sholawat sabaraha tapi nya kan teh waduh nyokot deui kadinya lootna di kadinyakeun si dua tuh aduh goblok tolol set nah eta resep naon eta resep nyedna cek nya ieu we deh menang betik ya geus seserian aduh mantap cekena pas dek dikadieun ngolosot deui ka ditu cek penasaran deui bae teh cacingan deui tuh eta mancing masyaallah ngarimna mancing terus saya teh inget kana naon kabelah dieuna mah geus teh inget salat kadang-kadang geus teh inget dahar-dahar acan pamajikan datang kadinya geus teh ditanya-tanya acan geus eta poho gofala eta kos kitu mawaan entek baheula tah dina kitab eta teh karangan Imam Ghazali aya dongeng jelema mancing babarengan jeung Yahudi ai jana memancing lantaran ustad ieu maca sholawat teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina diangkat poos deui bae tapi Yahudi mah asal set cat meunang nya ge ngalir meunang teh budak cenah asup deui ada kieu deui Yahudi mah asal cong meunang nya nama teh daek maca sholawat bae ge teh daek meunang isuk gitu kene mancing bareng jeung Yahudi mah menang 1 tiran 2 tiran nya nama teh menang hiji-hiji acan menang hiji ge lepas aduh masyaallah akhirnya jakarjana kelantaran sapoe 2 poe ka 3 poe kitu bae nya kan munajat ka Gusti Allah ya Rabbi ieu abdi mancing kurang kumaha niat ikhlas jeung ibadah kemudian atuh ayeuna mah abdi maca sholawat bae tapi kunaon teu dibere menang-menang pan meureun abdi nanang Gusti laukna ge nu Gusti naon hesena sih Gusti atuh geus bae lauk digiringkeun kula nu meunang kunaon Yahudi menang deui tah ieu aya naon Gusti nya langsung rep sar ngimpi nyana bareng ngimpi dina impianana alhasil aing ngadenge ka sia maca sholawatnya aing karena niat sia bagus tetapi ku aing endek dihijikeun bae jadi kamulyaan di sorga atuh maknya sholawat dibayar ku laukan leutik cak Allah
Letik itu mah Yahudi mah kan manehna mah teu percayaeun ka aing pangeran geus we ku aing disungkun jasa kikituna geus sia mah maca sholawat teruskeun. Adapun urusan lauk-lauk emaknya sholawat leutik amat mun dibayar ku lele ku betik atuh leutik engke bae di sorga. Caknya alhamdulillah barang udang alhamdulillah. Oh geus aing moal mancing deh teh kos kitu mah. Ya caknya mancing jeung kieu keneh. Tak eta orenganan urang lamun dagang urang rugi be Allah karunyaeun ngojek ge batur meunang deui urang mah aya ge sewa ka karak geus numpak ge ganti goblok beureum ganti sia mah geus naik di urang aya babaturanana ganti ka eta kan seneb eta kan seneb mun can nyeklak mah henteu kan ieu mah geus cekelan kan ka urang geus da asup gigi hiji set deuk berangkat aya babaturan Bedak ngojek batur mau menang deh nyana mah teu meunang geus eta sarua berarti kan meureun daripada ku Allah dibere maning ke bae di sorga. Cenah kieu lah sia malu lu didongengan lu lah eta nu majikan ka harti ku urang heuh nya maca sholawat dibayar ku lauk leutik amat bantak nanaon ge ulah sok hayang bayaran berangkat bae geus urang maca sholawat ngaji. Nah ieu engke bayaranana urang mah pan ngaji sababaraha juz ge nu mayar muamar mapan bau budak sakali tampil bae ge bau masyaallah Ki Fudoli sakali 2 hadis doang kabeuli ban mobil atuh ulah kaget urang mah ke di sorga nya nama sakit kituna doang. Tuh Masya Allah karim. Nah iya hal-hal anu sekarang itu urang ulang harapan imbalan dunia kebe di akhirat moal kudu diantepkeun pagawean urang pasti aya imbalanana. Aya nu langsung di dunia aya nu engke bae di akhirat eta pasti jeung Allah mah hitung-hitunganana pasti jasa moal datang ka diantepkeun. Urang mah kan kadang-kadang digawe kemudian di bos geus tah bulan kamari dibayar bulan kadua dibayar bulan katilu mah henteu urang menta engke bae datang ka leung urang balik datang ka teh dibayar di urang mah anu kos kitu komo di proyek-proyek mah tah mah naon kitu ngaranna di proyeknya dia itu mandorna dan lain sebagainya kadang-kadang kan nyana henteu nyahoeun tanaga urang keringet urang ditungguan kapan ku anak pamajikan nyana mah ngeunah bae mawa duit urang di dunia mah hitung-hitungana kos kitu ke di akhirat kos kitu maca sholawat hiji bakal aya hitunganana di akhirat bakal aya hitunganana. Masya Allah karim ayat takibis asal ikhlas jeung ulah boga rasa ibadah ikhlas ulah boga rasa ibadah lamun masih keneh boga rasa ibadah aya pengakuan ibadah aya hitung-hitunganna mangan leutik urang tahajud boga rasa aing tahajud aya imbalana ngan leutik urang duha boga rasa urang sok salat duha ke di akhirat aing dek menta ganjaran diganjar aya tulisanana aya ganjaranana aya leutik tah nu gede mah nu pohoan urang teh geus teu diinget-inget teh sama sekali ongkos sedekah ka masjid 10 juta inget bae ganjar majlis ganjar geus ieu mah teu diinget-inget seakan-akan aing sih geus sedekah teh encan teh kadinya poho eta nu gede mah ganjaran. Oh gede mah kos gitu tah. Bisrul Hapi teh diangkat jadi kutubul auliana lain ku wirid. Wirid mah wirid jana biasa zikir, maca Quran, maca sholawat, zikir, maca Quran, maca sholawat. Biasa ngawagahan ngaji jeung sajabana aya hitung-hitunganana ngan teu jadi wali. Henteu jadi wali biasa teh ulama biasa. Diangkat jadi wali bahkan jadi kutubna di mana? Nyana keur lempang begitu keur lempang manggih kertas di jalan teu kanyahoan kan teh urusanana berang di deuleu teu boga rasa
barang di dalam ieu mah bismillah cenah Masya Allah itu sahanu ngarag-ragkeun bismillah dibawa ku nyana ka imah sanggeus ka imah terus dikumbah di minyak sengitan ieu mah bismillah bu lamun nyaho sejarahna ka bismillah cek nyana atuh moal daek jelema ieu noler bismillah di minyak sengitan diteundeun di tempat nu pangluhuran tidinya diangkat jadi walina ngamulyakeun kana bismillah nu katoler ku batur ngahargaan kana bismillah ngagungkeun kana bismillah sapira bismillah kan surang malain Quran lain sakuran bismillah doang di jalan di deuleu ku nyana kotor dibawa ka ku ngagungkeunana ku ngamulyakeunana ku ngaeuweuh deui nu pangmulyana iwal bismillah dibawa ka imah bersihan diminyakan ku nyana geus minyakan henteu dibawa diteundeun di pangluhurna lamari pangluhurna besi kaganggu deui ya ditutupan poho geus di akhirat nyana begitu timbang amal zikir aya Quran aya puasa aya segala aya tapi ganjaranna biasa nu mawa nyana diangkat jadi wali adalah gara-gara eta tak inget teu bana bisru naon keur lempang deuk menuju sesuatu aju eta di jalan manggih bismillah poho cek nyana tah tulisanana aya na ieu tah bismillah ngagungkeun ka bismillah Allah sangat ngahargakeun ka maneh ngahargaan jeung ku ngagungkeun ku pangagung anjeun ngamulyakeun ka anjeun ku ngamulyakeun anjeun kana bismillah sehingga anjeun teh boga prasaan ieu bismillah teh mun nyaho mah kana riwayatna kana dongengna pohar moal wani jelema noler bismillah sehingga kumana dikumbah dibersihan dimijakan terus diteundeun di pangluhurna ta eta nu ngangkat jadi wali anjeun teh eta nu mantak cek ulah ge lamun surat undang ulah di bismillahan lah besi katoler urangna bahaya urang nulis surat anu kira-kira bakal dipiceun ulah make bismillah anu kira-kira bakal